Citra sadaya wilujeng tepangdangu deui sang acara matuh dongeng enteng para wargi sadaya. Dongeng anu jadi hanca carios nyambung judulna Musuh Warisan karya Kileksa. Dongeng parantos dugi kanalika Citrasena sareng Mang Dured nuju tarung ngalawan si Teguh sareng si Kuku. Itu diandawisna para wargi, kumargi Citrasena bade ngalalana nyata bade kaciborelang teh bade ngagempur perguruan silat monyet bodas. Maksud cereng tujuanna teh rek ngalampuskeun supala gitu. Namun di tengah perjalanan biasa sok ngalemet ngalemet. Aduh ye si remeh dengar remeh para wargi make hayang tarung ngalawan si Kuku itu kalakuan si Jued barang mangga urang terasin deui ieu dongeng karya Kileksa eta hiburan pambubrahana. Di studio Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun diri jeung ngadangukeun mangga nyangakeun. Citrasena nempo musuhna kitu manehna ngahina bari jeung nyarita. Kunaon sia kalakaeureun ha? Sok geura terajang deui aing ya. Make ngarengkog segala sia kurang ajar. Citrasena bari nyerenge. Kuda-kuda tetep tagen pirobah, manehna tetep rek ngadaguan diserang. Ari si Kuku barang ngadengi tangan kitu meni dig nafsu. Serod kuda-kuda na maju. Nyabetkeun bedog seak kahanap. Siut kaluhur tapi gancang dibendung ku Citrasena. Serangan bedog dipapag ku bedog deui. Bedog disada sababaraha kali. Kemang sinu pating buricak katempona ludi jelas dinu poek. Nempo serangan gagal reg si Kuku ngarandeg. Seret tanagana dikumpulkeun sarta sina musir dina leungit katuhun nyekel bedog. Sanggeus kaitung kuat, seak dipake higas beuheung Citrasena. Tapi sanggeus benteng nu diwangun ku Citrasena kacida kuatna. Bedog anu ngahiuk ngancam beuheung dipapag ku bedog kalayan dibarengan ku tanaga nu sagemblengna. Hiuk berang, celeng, kuleang, tuh bedog si Kuku ngaceleng. Terus rag-rag gigireun si Jured. Kop ku si Jured dipulung. Lawan teu tatapasini pendawar dibaledogkeun ka si Kuku. Siut kurilap katojo ku cahaya bulan. Puguh si Kuku meni ngaranyud. Reuwas lain lumayan. Bedog nu nyewuk ngaladada lep si Kuku dongko. Belesur bedog dilepas ka tukang. Dada si Kuku salamet teu katiir ku bedog tapi bareng jeung datangna bedog. Citrasena ngansak olepat nyacar bolang suku si Kuku. Siuk cakok purial getih muncrat tina biti si Kuku. Memeh si Kuku ngoceak olebat beres dadana ku si Kuku dip. Dada si Kuku dipanggang ku bedog Citrasena. Lengak si Kuku ngalengak. Lakatai beru si Kuku namru. Tina sungut ngucur getih anu seger keneh. Bareng jeung namruna si Kuku gero biadah ngoceak tarik pisan. Tayuhna biadah ngintip di jero warung. Tulung bangsat. Cek biadah meni gegerewekan. Sora tarik mata kriwas nu kadenge. Lila burudu loba jalma daratang ngajarinjing bedog. Nempok itu si Jured guguk pok nanya ka Citrasena nu masih keneh ngajanteng. "Yang, kumaha mun geus kieu ye? Lawan tawa kabur." "Mang Jured, dilawan teh hartina, ngan saukur meakeun tanaga teu puguh. Kabur mang," jawab Citrasena bari marsihan getih nu ngaboleger beureum dina bedogna. Diulas ales kana baju si Kuku, geus katimang bersih sok diasupkeun kana sarangkana. "Hayu Jang, bisi kaburu di kebun manten," cek si Jured. Deg lumpat pangheulana gancang ku Citrasena dituturkeun. Duanana lalumpat tarik pisan ngajauhan nurek nepung. Barang nurek narulungan biadah daratang anu kasampat ngan si Kuku geus mani getih. Sedeng si Teguh ngajoprak empes-empes. Puguh kaayaan jadi riput sarere aslih tanya jeung baturna. Tapi ngan saukur garogodeg bari molohok anu ngagoler. Sedeng nu boga dosana mah geus jauh ninggalkeun lembur. Corelat cileng si Jured. Jeung Citrasena laluncatan bakat ku hayang buru-buru jauh ti lembur. Nu kabur teh dicaangan ku cahaya bulan anu ngadak-ngadak surem. Jiga nu milu sungkawa ku kasoran, cih-cih jeung jangkrik disarada jiga nu ceuri. Sora gaang jeung manu koreak siga midangdam. Sakapeung sok paselang jeung simut gadung anu sorana mejrat ngajerit melas-melis. Malah diriweuh ku sora buuk anu mata keueung. Ngadenge sora-sora nu sarupa kitu. Si Jured lumpatna beuki tarik meni ngabiur.
kawas nu diudag maung. Ari Citrasena tetep nuturkeun pandeuri. Manehna lumpatna sanajan jiga nu ripuh ge, hatena mah tenang bae padahal kakara harita Citrasena maehan batur. Tapi kulantaran perbawa setan jiga nama riuk-riuk kawas anu geus biasa. Sanggeus katimbang jauh ti lembur reg si Jured eureun lumpatna. Koloyong brek diuk menitu sirikna ngabebeutkeun maneh tina bakating ku capek. Napas ngahegak meuni hahehoh jiga napas kuda. Sungut salawak teu soraan panon burial buncelik jiga nu kabukulan ku cucu. Kitu deui Citrasena geus diuk gigireun si Jured. Terus ngusap kesang anu ngucur dina beungutna. Naon-naon nu karasa berat ku si Jured ku Citrasena mah dianggap biasa bae. Ambekan ngan saukur ngahegak saeutik teu kawas si Jured meuni burial buncelik. Meunang sawatara jongjongan mah duana ngaharulang bae. Nu kadengengan hiliwirna angin peuting paselang jeung sora anu ngarenghap. Hawar-hawar kadenge aya sora anjing nu babaung. Matak lewang jeung mata keueung komo dina kaayaan kitu mah ngadak-ngadak luhureun si Jured teh. Loba manuk galede pating gayabag. Rupana hideung sarta pamatukna galede. Nempok kaayaan kitu puriding bulu punuk si Jured harudang kabeh. Kok si Jured maksakeun nyarita, sora rada ngageter jiga nu sieun. Jang, ulah lila teuing ngeureun dieu jang, mending urang ngeureuh leumpang lah. Keun bae penting da cambulan ieu na ha. Cek si Jured bari jung nangtung terus nitip ka Citrasena. Hahaha. Nah, Mang Jured jiga nu sieun. Apa nu ngajak eureun dieu teh Mang Jured? Itu jago teh geuning, cek Citrasena bari ngareret ka si Jured. Tapi can waka nangtung manehna, angger bae diuk jiga nu hoream ingkah. Si Jured pok nyarita. Wah, ujang mah. Mang malain sieun tapi keueung. Ngadenge suara anjing babaung teh, jeung nempo manuk gede. Tapi nu dipikasieun jeung anu dipikitekeun teh lain anjing jeung manuk. Lantaran nu kitu mah mineng manggihan ge. Ieu mah hihi, sok sieun riwasi kuku nuturkeun jang. Beda karasana ye, sasa marulingkak bulu punuk karasaan teh. Cek si Jured. Bari tatangahan terus rerat-reret ka kenca jeung ka katuhu. Terus murilit ka tukang geus kitu mah ngusap beungeut tuluy hidup. Borangan ngaranna nu kitu teh. Mang Jured mah aneh kalakuan teh. Ari ku si kuku jeung ku si teguh teh sieun, ari ku ririwana mah sieun. Apa nu ririwana mah tarae mau wedog. Komo nu bisaeun silat mah pisan, paling-paling ngusap kana punuk. Wah, jangan rupa-rupa. Yah, init. Isi nulungan si kuku muda ka urang. Sok geura nangtung atuh lah, rese pisan ujang mah. Cek si Jured bari garo-garo teu atur. Ya, ayo atuh. Ari kudu-kudu teuing mah init. Ari kahayang kuring mah sare we di dieu mang. Cek Citrasena bari jung nangtung. Terus marieskeun cangkeng derak-derak sora tulang anu pating peletok. Nempok itu si Jured kabitaeun terus nurutan marieskeun cangkeng, tapi ari riak gero si Jured ngagero ditahan. Si Jured bari nyekelan iga burung. Dijana bae urut dijejak ku si Teguh tadi karasa deui. Si Jured nitip ka Citrasena bari muringis. Citrasena rada kaget, pok nanya bari molohok ka si Jured nu keur muringis nahan ka nyeri. Kunaon Mang Jured? Itu ngeri liwa, kumaha itu? Dia percaya kuring ulah pura-pura mang abis ikan tuliskeun jurig. Jangan jurig-jurig koen bisa nulis segala. Iga mang ya deh. Iga burung mang nyeri aduh, lamun teu butuh piceun mah. Teu butuh mah dipiceun iga teh deh nyeri. Nah atuh. Geus puguh burung dipake atuh. Kawas nu burung we mang ge mending piceun atuh nu burung memang. Matak-matak ridu komo ari nyeri ka mang mah. Cek Citrasena bari nyengir. Aduh, teuing ngeun ujang mah. Kamang bet nganggap anu burung. Aduh, Gusti. Incibatan dikieu-kieu mah hos lah teu cager lah. Cek si Jured bari ti pepereket nahan ka nyeri. Tungtungna rempeyak berak diuk deui bari nyekelan iga burungna. Atuh ari nempok kitu mah Citrasena reuwasin pok nyarita bari dongko nitip ka si Jured. Mang Jured, kunaon sabenerna amang teh cing caritakeun atuh. Subane kuring bisa mubaran, cek Citrasena. Gap nyekel tak-tak si Jured, itu gancang si Jured ngajawab. Ujang, aduh iya, mang basa tarung jeung si Teguh. Iga burung teu kabeunangan ku dampal suku jang. Jana sanajan teu potong ge, lecet meureun kudu ya. Dan terus nyeri meuni teu kaukur jang.
sabaraha batokeun nyeri teh yeuh. Oh. Sugan teh kasurupan ku ririwasi kuku. Gampang atuh nu kitu masok nang karak. Enya urang urut cek Citrasena bari singkir. Ari si Jured teu nyarita deui para mitra gancang nang karak bengkang sakumaha parentah Citrasena. Gancang ku Citrasena diurutan bari di sasar di teangan ruksakna. Si Jured menyengir-nyengir we tina bakat tingku nyeri. Nempo si Jured muringis pok Citrasena nyarita. Waduh. Sida ka-12 mang ya. Tulang iga mang Jured barurung kabeh ya. Jigana moal bener mang ya. Lantaran nu burungna teh ngalobaan geuning. Heuh. Kumaha tuh jang lah ka mana meuli keur gantina ya? Aya kitu nu ngajual kira-kirana. Mun aya mah ganti tuh onder deal teh lah. Sabaraha iga nu potong teh jang? Cek si Jured bari nyengir sukuna ditilepkeun. Susuganan bisa ngurangan ka nyeri. Malah leungeun ti papereket nyekel tuur. Hahaha. Eueuh mang eueuh beulieun iga manusia mah. Mangkana nu potong aya 2 mang ya. Kemelah ulah hariwang, isukan gelah pas sore cager geura. Sok coba anang tuh. Cek Citrasena. Bari manehna ngabetot leungeun si Jured atuh jung si Jured cengkat pok nyarita. Ngaluh. Ulah nyerikeun atuh jang bisi nyeri namahan. Ieu urang leumpang bisi ririwasi kuku mudag ge. Lamun mudag teh gurila teuing. Gurila tuh go garila meureun. Aduh nya eta jang gila. Cek si Jured bari ngusap kana pundukna. Terus ngaleos indit ti heula. Gancang ku Citrasena dituturkeun terus duanana lalumpang mapai-mapai jalan satapak. Ngan untung si Jured mah bangun anu geus apal pisan ti daerah eta. Sanajan leumpangna geus peuting ge teu ngatong. Katurug-turug bulan anu tadi rada surem teh geus mimiti caang deui. Tapi bareng jeung inditna si Jured katu Citrasena, sora anjing babaung teh jiga nuturkeun, malah kadenge jadi beuki jelas ku si Jured. Uguh si Jured teh leumpang jadi minengaranen, terus culang cileung jiga aya nu diteangan. Nempok itu Citrasena kaget pok nanya ka si Jured. Jured, kunaon culang cileung jiga bangsat? Kau selain jawara we lalampahan teh, sok anjang leumpangna tuh. Aduh, ulah dusu teh jang. Kadengkeun surah anjing babaung aduh. Ih, di mata kelewang mang mah. Mangganing dina kaayaan peuting ieu teh. Katurug-turug urang teh tasmai hanjal mah ongko. Sanya hore riwana nuturkeun ke ka urang magat. Tek dilawan ku jurus naon cing. Mangkana si Iba mah bisa ngaleungit. Kumaha lamun urang dicekeke. Jawab si Jured bari malik ka Citrasena. Dititah leumpang gancang teh kalah ka eureun bari malik. Atuh Citrasena rada keuheulun. Pok nyarita deui bari muncerem. Wah. Mang Jured masuk aya wae. Sok majulah. Keun we riri mah lamun nya keun kuring bagianana. Pira kurek eleh kuno kitu patut. Tong disebut si Citrasena murid si Gunul. Ditutugan Gunung Cakrabuana. Teu bisa nyanghareupan nu kitu patut masuk maju mang. Tong pupurungkutan ngewa lah. Cek Citrasena. Bari molotot ka si Jured. Nempot Citrasena molotot si Jured rada reuwaseun gancang nyarita deui bari maju lalaunan. Hayu jangan. Muna tuh ujang wani nyanghareupan nu sama. Hah, sabab ujang mah apan wanina. Nupang wanina ari mang mah sok leumpeuh yuni jang. Heuh sok gandangan. Jawab Citrasena teuing. Geus kitu mah gidig si Jured leumpang rada gancang. Bulu punuk anu karasa pating puriding ditahan. Ngan panon teu wani nitip kanu jauh tungkul bae bari hatena mah keketegan. Para mitra anu mulia, duanana laleumpang deui jalan nu disorang tetep wae jalan anu satapak. Sakapeung nanyak, sakapeung datar, sakapeung mundun bari seseleket dina rungkun kaso. Malah sakapeung sok nyingrai-nyingrai kendang daunan anu ngaroyom ka jalan. Heuleut sawatara waktu srog ka kebon sampeu. Koreleng mengkol kabelah kenca jurut-jurut duanana tarurun kana gawir nu teu pati luhur. Beras ka jalan nu rada gede, cukup keur leumpang tiluan lamun ngarene. Beuki bulan teh beuki luhur cahaya beuki caang. Sora sasatuan leutik anu sok disarada peuting menireang disarada baleger pisan. Sanggeus leumpang di jalan anu rada gede hate si Jured rada tegar deui. Wawanen geus timbul deui sarta kasieun ngadak-ngadak leungit. Padahal sora anjing babaung mah masih keneh kadenge. Malah sok paselang jeung sora koreak segala rupa.
Ganuang si Jured lempang gagah naker beungeut dangah jiga tas meunang kabunga malah Citra Sena ge lempang ngareneng. Sabeuteuh nager ngareneng teu lila pok si Jured nyarita itung-itung tamati isin. Ya, sakanyaho mang mah urang teh moal manggih lembur tere-tere. Paling untung isukan kira-kira pukul 7. Tapi gitu ge lamun urang terus lempang jang. Kaina mang rek nanya ieu. Narek terus lumaku atau rek sare heula? Cek si Jured bari ngarere. Iya di Mang Jured lamun aya sare mah sare bae atuh nah. Nya urang nyangan saung atuh di sawahnya. Ujang rek henteu. Koream kudu sare di saung sawah mah. Sedihakan kulok-lok. Ning urang lempang terus ka jabal lamun aya lemur anu deukeut ti dieu. Yuk sok sare heula. Ari nurutkeun Mang Jured kumaha ieu kira-kirana ieu? Nah, mending heula atau mending lempang? Citra Sena ngareret ketupok si Jured ngajawab. Ari Ujang. Mang manu batak nanyakeun ka Ujang ge, rek nurutan Ujang. Lamun Ujang lempang, lempang mangge. Lamun Ujang eureun mangge. Kitu pamadegan mangge. Syukur atuh. Lamun urang lempang we terus atuh ngareh teh tepi kanu dijugjug. Jawab Citra Sena bari luak kieu. Lantaran ngadak-ngadak bulu punuk pating puriding. Tapi bisa kurilingeun manehanana. Aya nu katempo jabadang daunannya para mitra nu aroyag ku angin. Ari si Jured teu nyarita deui harita teh gancang bae lempang di gancangan. Lengkah panjang sarta sora meni blag-blig-blig ke kadenge. Tekung sililas rog duanana anyog ka hiji mumungang. Parat mumungang tutug turung-tug mudun. Beras manggih jalan anu mengkol meninitas. Di beulah kenca kadenge aya sora cai nu nyerele. Sedeng kabelah katuh aya balungbang menigurawe sisina balak kuk dipaku jeung cariwuh. Cariwuh atuh pantesna teh matak betahin orai sanca sanggis ngaliwatan balungbang. Serog ka jalan rada datar baran serod si Jured meningarenyag lantaran jalan pincakeunana dihalakan ku anak ucing. Rupana meni bodas jiga kapas, mata meni hurung ngempur lir mutiara. Ngempok itu reg si Jured ngaraneg red ka Citra Sena sarta pok nyarita. Ya? Gila kaya. Jalan urang dihalangan ku Jurig tuh. Kudu kumaha lamun geus kieu ye nah balik deui ya teh rek mabanya. Cek si Jured bari ngareret ka anak ucing. Citra Sena pok ngajawab. Mang Jured mah piraku anak ucing disebut Jurig. Gunakeun atuh uteuk teh. Kunaon bet jadi borangan Mang Jured. Sok lempang deui. Piragi anak ucing sepak we tuh bari ngaliwat we. Waduh, ulah sompra jang. Itu lain seucing-ucing na tangtuna ge ucingnya. Ucing Jurig nu rek ngaganggu ka urang, percaya henteu jang? Teu, kuring mah teu percaya. Paling ucing ulang lemur nu keur ngudag beurit, na maju deui. Cek Citra Sena bari nyurungkeun tongong si Jured. Tapi si Jured kalah kamunur bari nyarita deui. Sabar jang. Lengda perlu neangan keselamatan atuh. Ujang kudu asaknya mikir, apa di teh jauh ka lembur lain. Nah, makanya ucingnya. Kulantaran gitu tangtuna kita lain ucing sali ucing-ucingna. Ucing leuweung. Tapi kulantaran rupana bodas semua salah ieu teh pasti Jurig. Wah, cilaka atuh. Jawarasin ku Jurig mah cilaka. Lalu bapikiran teu uning bari naoge. Sok maju deui, kuring tanggung jawab. Cek Citra Sena nyentak. Si Jured tetep mugen teu daek maju. Aduh, ulah somong jang. Mang teh geus loba ngadahar pengalaman ya, loba pengalaman pokona mah. Sudah banyak makan garam. Geus loba nu katempo legok capak genteng kadek. Geus loba nu kadenge pokona mah perkara nu kieu lain kakara ayeuna manggih teh. Nu mata kudu sok rompral nu kieu teh jang. Cek pamanggih. Cek pamanggihna si Jured para mitra sadaya yen lamun kitu teh cenah bakal meunang cilaka. Tah, kulantaran kitu mending mabal nerobos kebon eurih yuk, satuju henteu. Cek si Jured bari melong kana anak kucing nu cumagug di tengah jalan. Alah, satai kuku ge teh satuju, teu satuju, teu. Keun, kuring rek dibuktikeun. Nah eta teh ucing-ucingan atau ucing Jurig ye. Ucing Jurigan meureun sok bandungan lah. Cek Citra Sena bari ngagidig nyampurkeun anak ucing. Sedang si Jured bah mending ngadeg-deg bari melong kana tonggong Citra Sena nu keur limpang. Ya jantung ngadak-ngadak keratung tutunggulan huntu norok tok di janu kabulusan.
tapi teu wani nyarita deui si Jured teh. Heula reg Citrasena ngaraneg hareupeun anak ucing. Angangna ngan saukur salengkaheun Citrasena. Sanggeus dipelong sakedeung pok Citrasena nyarita ka si Jured. Jured, sok tempokeun ye. Anak ucing rek disepak ku kuring ye. Citrasena barijung ngangkat suku seak cepok kabag. Citrasena ngagebeg satakar kabag. Lantaran tetela si anak ucing nulisan karek ngaceleng teh kalah ka teu usik-usik acan. Tapi Citrasena lain sieun nempok kitu manehna kalah ka nafsu pok ngomong. Kasebelan sia ngajak ngesang ka aing. Sok lah moal burung giladangan sia ku aing. Rasakeun ye. Citrasena seak cakok anak ucing di tajongan, tapi tetap tidak ngaceleng. Padahal boro-boro anak ucing senajan doma getang tu bakal ngaceleng jauh naker. Citrasena beuki nafsu, kalawan teu loba catur hiuk cakok anak ucing di tajongan. Teulilah hiuk aya angin ngagelebug tarik naker. Kebeg Citrasena ngarenjak deui. Komo barang direre teh si anak ucing geus ngagedean. Gede geus sarua jeung icing indungna. Sajongjongan mah Citrasena ngahulang bae panon moloho ka anak ucing nu geus gede. Teu pok Citrasena nyarita. Ulu nah geuning tereh gede ucing teh nya. Mun anak jelema tereh gede kawas kieu jigana tereh heuri indunya teh ye. Tapi aing moal sieun ditampilin sia ku aing. Cek Citrasena bari terus dongko. Siuk ngaheubatkeun peureupna. Kalayang cebrod ucing ditonyok. Lod si ucing teh ngagedean deui. Ayeuna mah jadi sagede anjing tapi can usi. Alah kamatana we molotot ka Citrasena. Nampok kaayaan kitu Citrasena ngahulang sabuat kitu gero si Jured ngagorowok tarik pisan. Yang lumpat yang. Alah lumpat ulah diganggu. Ciciwis teh jang hayu lumpat yang ciciwis teh. Cek si Jured para mitra sadaya. Bari nyeragan bumi manehna teu daek cicing meuni garo singsat. Jiga hayam rek ngenog we, ari rek lumpati heula Citrasena cicing bae. Ari cicing bae geus teu kuateun ku sieun. Bulu punuk geus kanel bakat ku hayuh bae pating buriding. Tungtungna si Jured ngan saukur kukurilingan di dinya. Dua leungeun ditilepkeun dina dada ari gadona norok tok kawas nu kabulusan. Sedang Citrasena hari tetengan ukur ngalieur wungkul. Ari ngajawab mah henteu kalah ka ret deui kana ucing jiga nigirimna geus segede anjing. Puding nafsuna bijil kabeh pok nyarita. Wah, setan sia. Pangkat ucing geus wani ngahina ka aing, komo lamun jadi maung sia hayang ngrekeb merenya, asaan ye. Citrasena siuk cekok si ucing di tajongan. Lod ucing teh ngagedean deui. Jileg jadi segede domba kabiri. Ucing gede teh kuliat jiga nu carangkeul bari calawak nemongkeun sihung. Letah ngelel meuni burahay beureum. Cileung Citrasena mundur salengkah awak geus mimiti karasa pating sariak panas tiris. Ari nempok kitu mah kasieun nungtutan barijil. Hatena saber jeung jantung ratug tutunggulan. Tapi kasieuna kalindih ku rasa sombong jeung takabur. Citrasena boga rasa yen manehna gagah sakti mandraguna. Nu matak Citrasena can baka kabur kalah karengkenek manehna para mitra masang kuda-kuda. Kalakuan kituna teh teu beda jeung anu keur nyang hareupan musuh gerot. Teu rog Citrasena maju salengkah seret musirkeun tanaga dina leungeun katuhu. Kolebat kaduk Citrasena nonyokan ucing kalawan make tanaga anu kacida rongkah. Sakali ieu mah memang aya hasilna. Si ucing rada ngagaleong kagigir tapi teu nepi karubuh. Ngan bareng jeung ngagaleongna ucing awak geus ngagedean deui jadi sagede anak kuda. Terus ngagerem bari ngoetan tani. Mata meuni ngageburu molotot ka Citrasena jiga nu hayang ngarekep. Sihung nurang ngeteng katempo jelas pisan. Nempo kaayaan kitu Citrasena ngaranjung. Gancam ngusap birik bari dragdag lupat satakar tanaga bari ngagero ka si Jured. Jured, kabur! Cek Citrasena. Terus lumpat gancang pisan cek rarasaan nama. Padahal mah para mitra kalah engklak-engklakan juga kuda lumping. Kitu deui si Jured nurutan lumpat nuturkeun Citrasena. Lumpat gancang pisan hayang mileueun heulaan Citrasena. Atuh jadi ngareneng nu lumpat sarua pating arengklak di dinya keneh jiga nu teu hidem.
Cek rarasaan nama lumpat teges jauh. Padahal kakara kira 10 lengkah mah. Ari jurig Ciciwis hantem we gegerem bari ngoetan taneuh. Taneuh nu kakoerkeun meuni rabeng ka tukang. Terus ningang kana dangdaunan jeung kalakai nu garing. Sora pating saleor mata ketire jeung mata keung. Lantaran dibarung ku sora angin jeung anjing babau. Si Jured jeung Citrasena lalumpatna beuki tarik. Lantaran cek rarasaan masih ucing jurig teh mudag. Atuh puur manipating jelepung hampir adak kana gado. Lumpat meakeun tanaga saya aya tapi ngengklak di dinya keneh. Si Jured pok nyarita bari hahehe. Jang, gancang lumpatnya Jang. Si Jurig Ciciwis mudag. Buru-buru Jang, rek ngena kepulu-puluk ya. Cek si Jured meningah hegak bangun ukat celia capena. Ari Citrasena pok ngajawab. Aduh, nyamang aduh. Silaka, sudah jalan jurig lah. Hanya capek dia ya. Silaka mang, tanah lebih hampir beak mang. Hari si Jurig Ciciwis kadangnya baik. Ayo ganjangan mang. Cek Citrasena bari musap kesan nyorolok minatarang. Beraduanana atuh rengklak-engklakan leuwih mota. Taneuh nu katincak menigeus ledug jiga diluluh. Bulan anu harita nyaksian kalakuan si Jured jeung Citrasena. Lamun teh mah bisa nyarita kawas jelema, tangtu bakal ngehkei nyeun sirikeun kanu keur engklak-engklakan. Teulah gurobas ti gigireun si Jured. Aya nu ngagurobas. Gebeg si Jured ngarejag. Malah Citrasena meninggal lenyap bakat kureuwas. Puguh anu ngengklak teh beuki mota. Maksudna hayang lumpat gancang sangkan teu kasusul ku Jurig Ciciwis. Tapi jorelat gila gedeg di hareupeun si Jured jeung Citrasena. Geus ngajentul Jurig Ciciwis jirim geus sagede kuda nu panggedena. Rupana bodas meninga pelak jiga kapas. Dua mata meningon corong burung ngempur jiga bulan kemar. Nempok itu reg si Jured jeung Citrasena ngaraneg. Gero si Jured mere komano ka Citrasena. Yang Malik kabur, cek si Jured bari gilak malikeun awak. Deg-deg lumpat tarik pisan cek rarasaan nama. Padahal mah angger bae didinya keneh. Kitu deui Citrasena gancang Malik nurutan si Jured terus ngarampayak ngemairan ka si Jured. Napas geus ngahegak meuni haheho. Kesa ngucur saluar awak, tanaga geus mimiti ngurangan. Ari Jurig Ciciwis jika nu ngahaja hayang ngaheureuyan. Barang si Jured jeung Citrasena geus maralik, terus Jurig Ciciwis teh pindah ka hareupeun si Jured jeung Citrasena. Atuh gebeg baramitra, duanana ngagebeg satakar kebek, rek ngagero teu disapok, sumut kalah kacalawak teu aya soraan. Duanana hampir bareng ngaraneg, leungeun jeung suku jeger jiga hariras, komo si Jured mah meuni japlang jiga bebegi di sawah. Teulila gero si Jured ngagero, bibir teu bisa rapet, nyarita bari jeung calawak, atuh rero sorana teh teu mata kaharti Prawitra sadaya. Aduh, ngaso heula lah ngaso. Kumaha atuh si Jured harita nyarita teh para mitra, bari jeung teu puguh dengekeunana. Hahung. Cek si Jured bari gancang malikeun awak mukangan Jurig Ciciwis. Terus ngengklak kawas tadi maksudna marek nyarita kieu Jang Malik deui hayu kabur cenah kitu. Kitu pamaksudna mah. Tapi untung ku Citrasena mah kahartieun lantaran nempo si Jured Malik gancang manehna ge. Malik bari ngajawab nyaritana teu beda jeung si Jured. Hahu mang. Cek si Citrasena terus ngengklak bari nurutan si Jured. Ari maksudna mah hayu mang aya maung cenah aya maung mang gitu. Kitu kahayang nama tapi kalah kawalah wah weuleuh jiga nu kasurupan. Nangis duanana maralik Jurig Ciciwis teh. Mendingan sakilat pindah ngahalangan kanu duaan. Gancang si Jured jeung Citrasena maralik deui. Lumpat beuki digancangan cek rarasaan nama. Nu puguh mah suku jeung leungeun beuki pakupis jiga nu ripuh pisan. Kitu jeung kitu lalampahan si Jured jeung Citrasena. Tinggal Malik si Jurig Ciciwis geus aya hareupeunana. Tungtungna eueuh nu kuateun tanaga beak balas engklak-engklakan. Lila-lila rempeyak bruk si Jured rubuh terus asoy-asoyan dina taneuh jiga nu ngojay. Dari kahayang nama tetep hayang lumpat ngajauhan Jurig.
kitu di Citrasena numajar jago teh harita mah taya kakuatan manehna teu bogaeun jurus pikeun ngalawanan jurig nu akhirna mah sanasib jeung si Jured ngadon gagayabahan dina taneuh para mitra ngadon gagajahan dina taneuh maksudna mah hayang ngaronang tapi tuur leuleus aya tangan pangawasa tanaga beak lir nu dipupul bayu kasieun geus nepi kana puncakna tungtungna si Jured jeung Citrasena pating golepak dina taneuh beuheung geus asagep poe dikerekem ku maung Ciciwis lila-lila jep kaayaan teh ngadak-ngadak jempling si Jured jeung Citrasena aya dina kaayaan antara eling jeung teu eling antara sare jeung nyaring les si Jurid Ciciwis leungit kaayaan di dinya jadi tenang deui laun-laun pangacian si Jured karumpul yang hudang lalaunan geus diuk bari nangkeup tuur terus narik napas panjang sarta pok nyarita jiga nu capek. Aduh, alam jados ya, kurang ajar. Jurig lah, tapi tak kieu nasib aing. Ini gara-gara si Citrasena lah. Cek si Jured bari ngareret ka Citrasena. Citrasena barang ngadenge si Jured nyarita cengkat lalaunan. Gek diuk digireun si Jured terus ngusap beungeut teu lila pok Citrasena nyarita. Aduh, kamana ini nak maung jurig demang sugan semua kieu ye lamun nyaho matak nyiksa kana awak mah moal diheureuyan tadi teh alah gila teh lamun hayo ditonyokan jigana nepi segede imah tah da ujang balawang atuh teu beunang dicare cenah-cenah gagah kaduring teh nganggap enteng lamun geus kieu apan urang nu rugina aduh tareup ulah sekali-kali deui jang matak cilaka cek si Jured maido ka Citrasena hatena ngagremet keuheur tapi teu bisa majar kumaha da taya kakuatan pok Citrasena nyarita deui mang kaduhung kuring ayeuna mah keun we lah nu geus mah ayeuna urang mikiran nu dihareup emang nya teu naon-naon ari geus mah da geus malah aya alusna lantaran bisa namahan pangalaman ayeuna kudu kumaha urang teh jang urang leumpang memang tenang sugan ayeuna mah lah lantaran geus jauh ya tu tempat Ciciwis ieu mah cek Citrasena bari jeung nangtung meniru manggieun jiga nu kakara hudang gering tapi can waka inget deui kalah ku kuliatan bari kakejat micin ka kesel anu ngaringkus awakna kitu deui si Jured jeung manehna nangtung terus luak liuk jiga aya nu diteangan teu lila pok nyarita kela ulah waka inget yang asal ada aneh ye hari tadi bahasa mengiti dipegat anak kucing pelebah mananya cek si Jured bari neges-neges kaayaan di dinya pok Citrasena ngajawab ulah mun teu salamat tadi teh deket batu gede nu dikuriling ku dana sabrang digireunana aya tangka turi ngajajar tilu nah hanya make naon make naya kitu atuh mah Citrasena rada kaget aduh eta ngerasa kaget mang kejang dan urang teh jiga aya di urut tadi keneh sabab itu rungkun tamiang nu tadi panggilan ka tempo kupu mang ya kene rungkun tamiang milu atawa urang nu anger gitu cek si Jured bari netep ka Citrasena leng Citrasena ngahuleng meningal para mitra meni uleng panon molohok ka si Jured delila terus rarat-reret nempoan kaayaan di dinya barang breh ku Citrasena ka tempo aya hiji batu nu gede sarta dikuriling ku dana sabrang nyempo kaayaan kitu Citrasena meningarenghap narik napas panjang. Alawan teu loba catur jidig Citrasena nyampeurkeun kana batu, gancang dituturkeun ku si Jured teh kung cilila duana geus tepi kanu dijugjug. Lantaran ngan saukur 15 lengkah sanggeus rarat-reret sakedeung, pok Citrasena nanya ka si Jured. Waduh, Mang Jured, tetela urang disiksa ku jurig ye itu, tempo tanah-tanana. Batu nu dikuriling ku dana sabrang aya keneh di dieu malah tangka turi nu ngariung tilu aya keneh cek Citrasena bari nunjuk kana tangka turi atuh si Jured pok ngajawab waduh bener jang urang teh ngaran engklak-engklakan di dieu we beuneu ka sebelah nyeurig teh jadi taya hartina lupa setengah modal teh tayohna mah balik kanan balik kiri we urang teh nya kacida teuing si Jurid lempang jang ulah lila-lila di dia bisa datang hijau gitu bis cek si Jured bari terus ngaleos niheulaan Citrasena terus Citrasena nuturkeun bari nyarita ayo mang
kuring geus sarua we hayang buru-buru ninggalkeun tempat ye. Enteran teu hayang 2 kali papanggih jeung jurig teh. Cek Citrasena bari ngusapan pulukna. Lantaran ngadak-ngadak karasa deui pating puriding, jep duanana jerempe. Terus laleumpang deui rek neruskeun lalampahanana. Tapi kare kira-kira lumampah 10 meter. Gorobas dinu bala aya nu ngagorobas. Teuing beureut, teuing careuh. Ngan tetela estu matak pikariwasin. Kalawan teu bade carita deregdeg si Jured lumpat ningalkeun Citrasena, nempo si Jured lumpat Citrasena teu cicingin. Deregdeg lumpat meninotog-notogkeun maneh. Tungtungna si Jured jeung Citrasena lalumpatan, menipa tarik-tarik, geus jadi kabiasaan. Lamun aya jalma gering heug kanceuh, panyakitna sok leuwih ripuh tinu enggeus. Kitu deui si Jured jeung Citrasena, manehna kanceuh deui kasieuna leuwih-leuwih tinu tadi. Lalumpat meni buriabun celik, tanaga dikerahkeun saaya-aya. Malah si Jured meniti boberge lumpatna oge, jeung hanya kala waktosna kabudung seep para mitra. Aduh, waktosna seep deui ka dieu para mitra. Dongeng nu judulna nyaeta Musuh Warisan Karya Kileksa. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginandar kawilujengan. Para mitra sadaya atuh kasugri kaum dangu sami-sami ngabandungan acara ieu. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun mangga wilujeng kantun bae.